Para mitra nuju ngadangukeun dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan bae. Atunya kitu para mitra dongeng nuju diancak ku Mang Jaya ayeuna. Hiji dongeng judulna Tarung Parebut Gelung para mitra. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ka-13. Sabada namatkeun bagian ka-12. Mang Jaya ngahanca bagian ka-13. Hatur nuhun atuh ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae linggihna para mitra Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Salajengna para mitra sadaya atuh nyaeta dongeng nujulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS teh urang lajengkeun bae namung Aisa antosna subuh teh nyaeta upami urang salat duha para mitra kitu nya kitu tingawitan salat fajar datang imsak aya waktu salat subuh teras waktu salat duha jam sabaraha cenah nu ieu nu biasana salat duha nyangakeun we para mitra ngan rupina para mitra antawis jam 8 salapan enjing mah nyangakeun edenya aya nu tos ieu pajar langkung ti pajar saeudik derduha mangga nyangakeun para mitra eta mah nyangakeun upami kirang Abdol taroskeun para mitra ka Bapak Kiai atawa nepi ka Bapak Ustad kitu nya para mitra janten aya salat fajar salat ieu waktu salat subuh sareng salat duha. Janten antawis salat duha teh nyaeta antawis jam 8 lah dugi jam 8 gitu. Aya nu jam pokona mah sampe dhuwur we. Ah mangga jangakeun taroskeun para mitra ka para kiai, aduh atapi ka Pak Ustad. Mangga Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-13. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika si Omlen ditanyanya batur matararung ieu ngadon molor kelakuan si Omlen semacam-macam barawar gitu. Mangga urang teraskeun deui para mitra sadaya. Ading terus ngabalieur miceun beungeut budina meuni merengut semu haseum. Meunang sawatara jongjongan saurang ge eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Dada nu tiluan masih keneh siga turu naek kadorong kureng hapna napas. Tapi teu kungsi setengah jam ading kakara nyarita deui tumanya kasih Omlen nu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Len, yuk lanjut. Tema si Omlen nyampeurkeun. Ari si laing memilu ka dewek rek naon badag teh? Cek ading siga nu masih keneh keuheul. Naon badag teh lanjut? Cek si Omlen salah denge. Ading nyentak di barung kumat panon teh sirikna bijil kabeh buncelik. Lain badag sia berbes. Nah, gageblek-gebir teh bonge-bonge teuing sia gageblek-gebir teh. Naon gadag si laing make milu jeung dewek ha? Teu naon-naon maturan we kuring kilan ceuk. Aduh, ukur jadi kunal ha. Di mana si laing rek sabilulungan jeung baturan? Sigana batur kojor ge mangsa bodoh si laing mah. Tuju beli milu begalan pati kumaha kilan ceuk sabab kuring mah opatan. Nya sedang lawan tiluan piraku nu hiji rek dihurup duaan. Dina unggulna ge kadong dora sampai dihurup ari katamah-tamah nu pangheulana tarung kilan ceuk pan. Terus aing jeung Ki Jemlung. Ari kuring teu kebagian lawan piraku kuring kudu tarung jeung tangkal juar onaman mah kuriak disangka jelema teu hidang we. Tema si Omlen. Memangnya manehna eueuh pilawan. Jadi ukur lalajo si laing. Si laing ukur lalajo deui kuring mah jadi cadangan di mana salah seorang kadesak kakara kuring bagianana. Dinya kuring kara madap makalangan kasih si gawir si laing odeun lah. Ari ngomong kawas nu heueuh maka yang disebut cadangan segala. Cadangan pipehongeun sia mah cek ading jep-jempe deui. Nyan sia poe ieu mah ini tinitan teh Jemlung. Lamun kitu teh mah euy mah paghala euy.
karena maksud can tepi geus manggi gangguan ye. Paingan ti poe kamari keneh kuring ting sarebelak WHT. Nyaeta werek aya kaributan di setengah jalan. Kurang-kurang na urang pada rancing geus mati tadi geus anu cilaka salah saurang atuh sambung Ading. Da nya atuh Agus lah. Lamun aya nu cileureun mah geus hanteu jadi mamang sarampok ulah-ulah balik ngaran. Tema Ki Jemblung. Taina kumaha pilakueun urang Ki Jemblung. Narek diteruskeun narek di dieu. Sabab waktu geus nyedak ka magrib. Mangkaning kanu dituju jauh kene, waktu nyarelek moal lila deui ge nying hareupan poek. Adi rek diteruskeun biheung wayah kumaha urang pina-pieunana? Cek Ading nanya kana pabadegan baturna. Keur mamang mah teu bisa sare, teu bisa mere kaputusan Agus. Eta mah kumaha Agus we rek diteruskeun hayu, rek ngarereb di dieu hayu. Ngan ari ngarereb di dieu rek di mana tempatna moal hade ting rarengko dina rungkun. Leheung lamun eueuh sato galak liar ti peuting. Sanajan dina eueuh sato galak ge moal bisa sare, kadangkala ku tiris jeung ku reungit babakuna mah. Tembal Ki Jemblung. Yuah urang ngeureuyeuh euy, hitung-hitung ngadeukeutan. Sugan engke di ditu manggih tempat keur ngarereb. Da nya para mitra sadaya harita oge. Pamikir Ading ge kitu cenah. Rek kumaha bisa sare mangkaning patempatan geueumanana. Cacakan beurang keneh komo lamun geus nyedak ka peuting. Tada teuing wet camadebna moal kadeuleu ngupatkeun curug-curug acan. Ngeureuyeuh ayu atuh, tema Ki Jemblung geus kitu mah bring arinit. An geueumanana cacakan beurang keneh komo lamun geus nyedak ka peuting. Tada teuing wet camadebna moal kadeuleu ngupatkeun curug-curug acan. Ngeureuyeuh ayu atuh, tema Ki Jemblung geus kitu mah bring arinit. Ninggalkeun tempat urut tarung jeung rampog samalah dua rampog ngajoprak ka di Banusa. Manehna eueuh nu ngareret deui terus gardig semurusuh sabab sieun kapeutingan di jalan. Tina bakating kumaksakeun ngeureuyeuh lumampah. Tempat nu geueuman teh geus beak ka sorang anyog ka hiji tempat rada negerak ngan tempat jauh keneh ka pilemburan. Sanajan manggih tempat nu negerak ge keur Ading jeung sapada baturna nu tiluan terus sakebat lumampah. Nepi ka akhirna anyog ka sisi lembur dina kayan geus nyedak ka Wanci Isa. Ieu kitu disebut lembur Cibedug teh Jemblung. Tanya Ading bari ngarandeg sisi kebon. Kadeuing da mamanggi can pernah sumoba ka lembur Cibedug mah. Tema Ki Jemblung. Hari lain geus nyaho ka lembur Cibedug in? Ading nanyakeun bari ngalieu ka Sain. Nu aya tukangeunana. Ge da Cibedug mah cenah beda aja ke Cikoko Lanceuk. Jalmu teh salama ieu cenah. Tema Sain geus apaleun. Lain urusan Cikoko sia bedul penting mah aing mah nanyakeun. Lamun nya ieu lembur Cibedug Nani sarimpe teuing lembur kosong gitu jelmana nu nyicingan gitu teh. Ah piraku lembur sakieu gedena make jeung nu nyicingan onaman mah. Kapan itu aya dina panyaweran ieu mah aya lantera tinggal antung. Oh nya we loba nu nyareget lantera Agus. Yu urang nanyakeun sugan sansarare sambung Ki Jemblung harita teh para wargi sadaya. Sok atuh Ki Lanceuk urang tanyakeun heula. Sambung Sain siga teu sabar. Kitu sotenan hayang buru-buru reureuh tina bakating ku capek geus ngarasa tuluh. Ke heula euy tadengekeun tah sora jalma ting corowok kitu. Siga-siga aya kaributan atawa keur ngepung bangsa tu. Ceuk Ading meuni curingat. Oloh, nya we Agus meuni rame kitu? Ceuk Ki Jemblung ngadedengekeun kana anu teu ting corowok. Awas pegat ti pasir euy kepung. Bangsat, awas lebak pegat bangsat. Cek masyarakat aya kana 20 urangna ting corowok bangsat-bangsatan. Bari narakolan kohkol. Sawareh aya nu mawa obor kadengena meninga geder mata pikageumpeureun. Si horeng masyarakat nu ting corowok nyebutkeun aya bangsa teh. Lain kanu sejen tapi ka Ading jeung sapara kancana. Dumeh ting laliu dinusuni. Ari katama-tama si Omlen gawe ngadepong siga nu keur ngintip. Keur kitu ujug-ujug burudul sababaraha urang masyarakat ngalingkung ka Ading. Jeung sapada baturna. Korowok masyarakat nu ngalingkung teh ngabejaan baturna ti pasir. Oi, kadarieu kabeh aya bangsatna oi. Pokna bari ting kojeng kang ngadeuketan. Kalawan nu mawa bedog geus didugas, nu mawa halu jeung rancatan geus diamang-amang sigarek ngabanting sirah. Kekelanan sing salabar kibaraya. Ulah wa kang ngayakeun tinakan ka diri kuring, samalah eueuh salahna lamun kuring ditanya heula nu bener ku aranjeun. Sabab kuring ka dieu jeung babaturan teh tiluan. Ye, nu tiluan teh rek ngalakukeun kajahatan, ceuk Ading. Bari leungeun Rangga, Ki Jemblung harita jeung Sain katut si Omlen. Meuni teu sirikna muter ngareretan masyarakat nu keur ningker,
pok saurang rakyat nyarita bangun teu sabar. Bohong sia. Geus sidik rek ngalalap harta banda urang dieu. Nya deuleu sia, ari rek ngalakukeun kajahatan make ting saling keur disuni. Sok sia ungah peta kumaha ayeuna ye. Rakyat-rakyat di dieu geus loba karugian deuleu. Ngapoe dibangsat we. Harta banda digubung kudu kitu patut deuleu. Pokna bari ngamang-ngamang bedog kitu deui nu sejen geus siap sadia rek mahala. Tapi ading katingalina siga nu tenang. Ke sabar heula ki baraya ke sabar. Kuring sumaba ka ieu tempat kasebut lembur Cibedug. Lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja bari rek ngabogaan itikat goreng ka masyarakat di dieu. Tapi kuring rek nganjang ka kulit kuring nu katelah bahru minta. Pasti aranjeun ge apa kangaran bahru minta ka kentong Cibedug. Cek ading ngajelaskeun permaksudanana. Kahareupeun masyarakat nu keur ngagimbung. Kumaha? Pangdenger nepungan bahru minta? Tanya saurang rakyat bari panonna mureleng kana beungeut ading. Nya rek nepungan bahru minta. Temal ading asa beuki tenang. Naon perluna ilaing make ka bahru minta dina lain usum lain wayah? Cek rakyat talete. Ari maksudna maka hiji hayang panggih. Sabab nu ngaran bahru minta teh sabab bapak-bapakan kuring. Ari anjeun saha jeung urang mana? Ngaran kuring mah ading, ieu Ki Jemlung, ieu Sain, itu si Omlen. Lemur matuh Banjar Karang Pamidangan, kuring opatan ti Cihanyir. Temal ading ngajelaskeun. Bener ilaing rek ka bahru minta? Tanya rakyat siga nu cangcaya. Bisi anjeun ngarasa teu percaya mah atawa cangcaya kana ceritaan kuring, sok we atuh jonghokeun. Cek ading. Sugan we dijajabkeun sabab canyaho imahna. Sok we barengan ku sararea euy ka bahru minta euy. Cek rakyat ngajakan ka baturna. Kalawan teu hararese kabeh ngabring ngiringkeun ading sapada baturna. Nu tiluan deui rek dijonghokeun ka bahru minta. Sanggeus tepi ka hiji imah reg kabeh areureun meni ngagimbung minuhan buruan imah bahru minta. Geus kitu pok saurang rakyat uluk salam menitari. Sampurasun Bang Minta. Bah, sampurasun bah. Pokna para mitra. Teu hararese saurang lalaki tengah tubuh tajalian bahru minta nemalan kalayananya. Rampes, saha di luar? Cek bahru minta bari ngorejat nangtung. Sabab harita keur ngajejentul sorangan bari ngalepus udun. Uring bah, Nawawi bah, tigirang bah. Tembana nyebutkeun ngaran katelah Nawawi. Nawawi kelanan rek muka tulak heula abahna. Cek bahru minta. Kojengkang terus ngalaan tulak panto ana berai ka sampak. Loba jelema diburuan atuh bahru minta sakedapan ngarasa kaget. Pok nanya ka Nawawi. Geuning meuni ngagimbung kieu ieu teh. Aya naon Nawawi? Iya bah, nyata bieu kuring teh keur ngarona genepan. Waktu kuring sapada batur nu genepan keur ngidar ka Lebak, palabah pupuduan pisan deukeut kana nguning anu Kilomri. Aya jelema tingkul liwat dinu suni. Heueuh. Ari geus kitu kumaha? Kulantaran kuring ngarasa curiga ari katambah-tambah. Di lumur urang loba kajadian nu kapalingan bah. Peureun abah ge mineng ngareunge urang dieu loba nu kapalingan, tidinya kuring ngabejaan rakyat-rakyat kabeh supaya kaluar. Tuluy ningker ieu opatan jalma. Bari kuring jeung nu sejenna ting corowok pegat-pegatan. Cek Nawawi bari nunjuk ka ading jeung kanu tiluan deui. Para mitra sadaya, harita bahru minta tuluy nyarita deui. Daek torek teuing lamun dewek ngadenge nu ting corowok. Sedeng dewek ge masih keneh ngajejentul we di tengah imah satuluyna kumaha Nawi? Cek bahru minta atuh pok ku Nawawi dicaritakeun. Sakumaha maksud jeung tujuan ading tutas Nawawi ngajelaskeun tuluy disambung ku ading ngajelaskeun permaksudanana nu mungaran. Ading nyaritakeun ngahaja silaturahmi itung-itung jaroh ka sesepuh lembur Cibedug. Atuh saja batik kitu ading meuni teu sirikna mamanapan menta dihampura dumeh datangna lain mangsa. Oh, janten salira teh sejajaroh ka Abah, cek bahru minta. Sarosna pisan sim kuring satebih-tebih deudeus ka Abah teh. Maksudna mah sejajaroh ka sepuh, temal ading. Dina basa-basana meuni sopan dumeh aya nu dipiharep. Nanyakeun urusan incuna bahru minta. Hatur nuhun, ari bade ngeresakeun jaroh mah mangga atuh lalingih baraya. Cek bahru minta teu hararese ujug-ujug ngaku. Masyarakat nu tadi rek mahala jadi silih reret samalah nu ngaran Nawawi. Rada kaluas kalieu semu era samalah terus pamitan ka bahru minta. Geus kitu mah ading jeung baturna tiluan tingkalacat arunggah ka imah. Ka imah bahru minta gek dariuk dina samak nu geus ngagelar ti tadina.
Kitu deui Bahru minta diuk ning hareupan semah bari nu nawadah pruden. Keke heula Agus. Langkung ti payun abah teh neda dihapunten wireh bade mayunan tumaros ka salira. Da nya kitu kasebat sepuh masuk pondok emutan. Betong bujeng-bujeng kanu namean patepang sapertos ka salira Agus sanaos ka urang dia besok rajieun hilap. Awis-awis tepang mah ngangge aturan. Ngahulang heula wireh ku hilap teh ya Agus. Cek Bahru minta para mitra sadaya. Tumali kitu manawi teu aya lepatna atuh saja unjuk tumaros. Dupi kakasih teh saha nun sareng banjar karang pamidangan di mana? Bade aya naon mangga jelaskeun. Cek Bahru minta tumanya ngaran ka ading. Dupi simkuring mah wasta teh ading bah, temal ading. Dupi permaksadan saja biti ngersakeun jaroh teh. Aya naon deui? Cek Bahru minta talete. Bari ngareret ka si Omlen jeung Sain gawena narunutan. Panon si Omlen meuni ceuleuy. Cek basa kiwari teh mah teler. Atur nuhun bah simkuring enggal diparios ku abah. Teu kitu ge parantos janten maksad bade sasanggem ka abah. Kalersan ku abah langkung ti payun ditaros atuh teu kinten bingahna kangge simkuring mah. Sanggem paripaos asa mobok mangi gorobong. Menak cukang komo meuntas. Manawi kieu bah, simkuring satebih-tebih dedeuheus ka payunan abah teh. Sajabi jala maksa jaroh ngeman pancen teu pun lanceuk. Pami kitu teh mah simkuring teh ieu rencang nu tiluan ukur suku sambung lengkah bibir sambung lemek. Singketna mah dipiwarang mermanakeun ku pun lanceuk nah leresneuna abah kagungan putu istri. Kitu permaksadan teh bah, temal ading. Nyarita meuni asa merenah jeung matak genah kadengena. Duka teuing dumeh aduh hareupan jeung kasebut jawara, duka teuing dumeh aya nu dipamrih. Nyatana incuna Bahru minta. Leres Agus gaduh Agus. Mung hiji-hijina Agus nu mawi. Dupi ibu ramana aya keneh bah. Nu mawi kirang langkung tos 8 sasi. Aya wartos nangarantunkeun nanging duka leres, duka mungku sawangan anu ngawartoskeunana. Tong bujeng-bujeng abah kasebat teu bisa naos pun incu ge teu uningaheun anu pasti mah kitu. Nu janten marga lantaranana wireh pun incu aya nu mikahoyong nanging pun incu teh teu kersaeun. Batan kersa mah anggur ngejat ka dieu. Muhun ka abah malih ka dieuna ge dijajabkeun ku tilu urang murang kali pamengget. Nyati harita anjeunna teras di dieu bade dijajabkeun oge ku abah kasarakanana teu kersaeun. Sanggemna teh sing sieuneun wireh kapungkur kantos ku rerencanganana. Nu mikahoyong kapun incu kaboyong mung alhamdulillah anjeunna tiasa lolos jalaran aya nu haat nulungan ka anjeunna tak kitu. Temal Bahru minta nerangkeun sacara singket kaayaan incuna. Atuleng ading meunang sawatara jongjongan mangahuleng. Ras inget kana kajadian nu geus karanapan ku dirina tina perkara manggih Nyi Darsi. Di sisi Cimanuk nu akhirna sanggeus dibuktikeun kalanceukna jadi si Usni. Samalah satincak saparipola si Usni. Waktu keur ngaco kacipta deui. Waktu Jojo patutunggalan jeung Salim majarkeun ading nipu. Kerendeng ading nyarita jeroeun dadana. Nu kabeneran harita Bahru minta ngoloyong ka kamar rek nyokot daun kawung. Moal incuna Bahru minta teu Nyi Darsi kitu. Da eta ceuk Bahru minta nyebutkeun Nyi Darsi ngejat ti sarakanana. Tina pasal aya mikahayang. Sajabati kitu make nyebutkeun kungsi katewak tapi salamet bisa lolos. Palang siang nya incuna Bahru minta Nyi Darsi. Lantaran aing rumasa ti heula kungsi manggih Nyi Darsi keur nyumput. Bari anu ngabejakeun budak anu ngangon munding. Lamun nya tema incuna Bahru minta ngaran Nyi Darsi kacida bagjana. Meni asaku kabeneran pisan. Ngan kumaha piakaleunana lamun nya Nyi Darsi aya di dieu. Bari pajonghok jeung aing heug manehna ngejat. Dumeh apaleun ka ana rupa aing. Tapi kari kumaha engke we lah barina oge. Aya alusna aing rek terang-terangan sugan we ku akina beunang diomongan. Kalawan jenisna daekeun dikawin kudu jadi lanceuk. Kitu gerentas batin ading harita. Nu teu sakumaha lila Bahru minta norojo ti kamar, bari mawa daun kawung sakepeul gek diuk deui, geus kitu pok Bahru minta nanya. Harita Bahru minta nanya. Dupi salajengna kumaha Agus? Mun maksad abdi teh kitu we abah.
Pulanceuk teu aya maksad bade nyimpen raga katineng ka tuang putu. Jelas nama bade miharep ka tuang putu manawi tuang putu teu acan kagungan pipanutaneun kanu sanes atanapi kanu teu acan nikah kitu maksad teh. Temal ading kakara ngajelaskeun satarabasna. Janten Agus deh maksad teh bade mileuleungkeun ka pun icu. Sanes sim kuring nanging itu pun lanceuk. Sim kuring mah mung sakadar kapapancenan dipiwarang meremanakeun kalayang ngadugikeun kana maksadna pun lanceuk. Pami tuang putu teu aya kagungan cangkolan anu sanes tangtos pun lanceuk duka enjing duka peto bade dedeheus ka abah. Nu maksadna bade munut tuang putu kitu maksad teh. Eta kinten-kinten tuang putu teu acan kagungan ti sisi ti gigir bah. Cek ading bari neuteup kana beungeut bah ruminta. Nu keur nyeungeutkeun bensin kana tungtung rokok bari dikenyot. Berkah Agus dugi kadanget ieu mah teu acan aya nu sumping, teu acan aya pertalian sareng sasaha oge, nanging duka ari sapengkeureun ti abah mah teu tiasa ngajelaskeun. Mung nya kitu kuninina kantos ditaros. Natos aya niat teu acan ka ieu kagungan caroge. Dina ngawalerna teh cekap moal waka kagungan caroge cenah. Margi resep kene amengan inggis teu tiasa ngabulaanana tak kitu. Dupi ayeuna parantos kulem abah. Saha nu kulem Agus? Muhun putu abah. Nu mawi nuju kagirang sareng ninina ngalayan itu pun alo nuju udur. Bade lami cenah di dituna. Duka bade sawengi, duka bade dua wengi. Rupina mah kumaha kaayaan di udur we Agus. Wios nuju angkat matu bah. Mung kumaha abah kinten-kintena teu ngaraos kaabotan. Kalayan ngawidian abdi sareng rerencangan bade ngiring ngarareb heula di dieu. Jalan bade wangsul di ayeuna teh parantos sakieu wengina. Sareng ku tabih di ongkoh babatuhna mah. Cek ading akhirna mah tamada. Rek milu ngarareb sabab geus peuting pisan. Mata mah ningali si Omlen jeung Sain. Katut Ki Jemlung geus narunutan tarunuheun. Mangga bade karulema Agus mung kumaha ku abah moal di kasuran. Jalan gaduh kasur hiji-hijina ge parantos lepet. Jabi tos tatamalan deui. Sawios bah. Utamina mah supados tiasa monok we etang-etang reureuh. Mangga Agus mangga ari keur saonaman mah ngagoledag dina palupu, cek baru minta. Bari ngarongkong angel dua siki sarta diasongkeun ka ading. Tayu bantahna angge Agus lumayan lepet-lepet ge tami ulah nyeri teuing mastaka. Mangga geura laleson bilih puyeng. Nuhun atuh bah, cek ading bari nampanan angel sarta song dibikeun hiji kaki Jemblung. Ari bahru minta harita ngoloyong ngampih ka kamarna. Goloyoh ading ngedeng bari merelek heuai tayoh nama geus tunduh. Aduh, heuy dua anda jeung si Sain Ki Jemlung. Yangga dua anjing mamang euy, cek Ki Jemlung ngageuing-geuing Sain nu geus morongkol. Rangel kuring mana tuh? Cek si Omlen ongko geus peureum, tapi ceuli mah tetep ngadenge make menta anggal sagala. Nah, sia iraha silai ngagubuk anggal ti lemur, cek ading. Bari harita teh ngorejat. Aduh, sakieuna we jadi panyawah masuk ke singsa. Sabar sia hulu hees teh ditilaman euy. Ganeng sabar wae Pajeg sia koe ngecablak wae gawe teh. Cek ading rada muncereng atuh kitu di Ki Jemlung jeung Sain geus reup sarare. Nyaring deui samalah Sain mah tuluy ngorejat. Naon gereneng atuh kilancok? Sain ngareret ka si Omlen nu keur morongko tapi panon meletet keneh. Tah si berawes dumeh teu kabagian angel. Nah, bari nage angel-angel teuing atuh Omlen ngarah teu kebluk. Ayeuna kilanceuk kumaha lamun incuna baru minta teu daekeun dipiharap ku Kang Salim. Lah, macek isuk we daekeun syukur teu dae kana dipaksa. Dibawa sabab harentah ti Kang Salim ge kitu. Kumaha baru minta mertahankeun? Sain talete. Hatena boga rasa hariwang sabab cek beja baru minta geus moyan dina kajagoanana. Nya teu kumaha mah. Lamun akina mertahankeun kana jadi ribut. Pira ku jelema opatan rek eleh ku aki-aki saurang. Nah, kitu onaman mah teu nanaon kumaha kilanceuk we lah. Keur kuring mah rek kitu rek ieu ge nurutkeun. Kuring mah da mina kabuntut kumaha hulu we, cek Sain gogodeg ngedeng, goledag ngedeng. Teu kungsi setengah jam reup sarare meni ujug-ujug talibra. Sabab capek tas lumampah sakitu jauhna. Katambah-tambah tas jojoh patutunggalan jeung rampong. Teu kungsi kacaritakeun kaayaan dina peuting harita caturkeun Batara Surya geus raya-rayan caang diwuwuh ku raongna hayam kongkorongok patemalan jeung pada baturna.
Manuk-manuk raricit bari tinggal leber. Tinadahan taksiran layu lamun di manusia mah. Ngarasa bunga bisa tepung deui jeung mangsana beurang. Pikeun nyiar kahakan. Atuh ading jeung sapada baturna nu tiluan geus harudang samalah geus kacarai marani. Ditampian nu pernah nalebahkeun imah Bahru Minta. Samalah Bahru Minta mah samemeh bedug subuh geus tanginas nyaring, kalawan balik ditampian terus naheurcai dina seeng bari sideang. Teu lila ading jeung baturna nyalampeurkeun ka hawu, maksudna rek milu sideang. Sabab hawa tirisna keur kawantu tempat nampe ka pagunungan. Bah, punten bade ngiring sideang bah, teu kiat ku tiris bah, cek ading bari ngadeukeut. Maangga Agus salaresna di dieu mah tiris. Ya ongkoan tos nyedek ka usum katiga. Maangga bade sarideang mah temal Bahru Minta bari ngised. Serog sarerea cingogo nying hareupan hawu. Komo si Omlen meniteu sirikna ngadekeman hawu. Gadona nu roktok tina bakating ku tiris. Nyain ka ciri euy jelema cadumani mah meni kawas nu muriang euy, cek ading maksudna makasi Omlen. Dan nya tuh si Barwes mah di mana teuing rek mani nu matak awakna bau sumuhun. Teh masain Bahru Minta ngahehe seuri. Wah. Doma ge nu borangan kana cai teu burung hargana gede, cek si Omlen bari sirah teu daek cicing, gawe lungguk linggek wae. Kitu sotenan lain siga nu gumasep ngan kahaseupan dumeh cicingna ti gigir ari katamah-tamah suluhna rada baseuh. Para mitra sadaya, harita wanci haneut moyan sabada ading jeung baturna ngahaneutan beuteung ku cai ente. Jero tarurun sabab Bahru Minta kaluar ngencar-ngencarkeun hayam. Ari ading jeung baturna nu tiluan ting koreleng kapipir ningalian pepelakan kayaning bangsa bubuahan keur marejeungna meuhpeuy ngan masih keh nengarora. Si Omlen gawena ngan tatangahan ningali buah ngora bari gonok lakina turu naek bangun nu kabitaeun ku buah ngora keur meujeuhna ngeunah di rujak petis. Waktu ading keur ngariung di pipir gurutuk saurang wanoja jeung saurang awewe tengah tuwuh datang samalah nyalampeurkeun ka Bahru Minta. Si horeng eta wanoja tajalian incuna Bahru Minta demi katelahna Nyi Darsi nu dipake kabung bulengan ku Salim. Wah, geuning geus baralik deui nu nyaba teh. Kumaha bejana Ki Basri? Bahru Minta nanya ka Nyi Darsi sabab pamajikanna mah geus ti heula asup jalan ka dapur. Alhamdulillah Aki, tos rada sakinten nu mawi abdi sareng Nini wangsul oge, tema Nyi Darsi. Oh, syukur we ari mending mah samalah Aki teh ngarasa bunga Nyai. Jeung si Nini baralik teh kitu. Aki nemeh teh henteu tepang sawengi oge, ngangge nyebatkeun binga sagala. Komo upami aya mingguna tanapi aya sasihna. Tadating sonona ka Nini, cek Nyi Darsi ngabanyolan bari ngagelenyu imut. Lain ku perkara kitu, Nyai Aki mah ngarasa bunga sote dume Aki kasemahan. Kata tamuan, kusaha Ki? Nyi Darsi nu tadi budina marahmai, ngadak-ngadak rada ngariuk semu kaget. Semah biasa we, nu mek miharep ka hidup. Hah, si Aki mah nu bade miharep saha? Nyi Darsi rada alum. Aya we, keun ke deui Nyai reureuh heula ku Aki dicaritakeun. Ongko semahna ge keur arulin ka pipir. Nu leres Ki, cek Nyi Darsi siga nu teu percaya Akina kasemahan. Ye, hari si Nyai, aya ku teu percayaan. Sumpahna daek salamet sarerea lamun Aki ngabohong. Geurake jeung Nyai tepung, cek Bahru Minta sedeng Nyi Darsi sanggeus kabejaan ku Akina. Yen aya semah ngadon ngahuleng bangun anu bingung atawa embung kasemahan. Parang harita waktu Bahru Minta jeung Nyi Darsi keur guntreng nyarita. Ading ngadengieun sabab harita ading rek nyampeurkeun pisan ka Bahru Minta. Tina kituna ading ngelol tina juru imah. Ana breh kebeg hatena reuwas campur bingung. Kumaha pilakueun sabab apaleun kana rupa Nyi Darsi. Keur mah ti barang datang pisan geus boga timuru. Palang siang incuna Bahru Minta teh Nyi Darsi. Sabab Bahru Minta nyaritakeun perkara incuna aya nu ngaboyong. Tapi ngorolos deui cenah mah aya nu nganteurkeun ku saurang budak jajaka. Geuning itu teh Nyi Darsi aya di dieu. Lamun kaya kieu mah tetela Nyi Darsi incuna Bahru Minta. Duh. Kumaha pipeteueun aing ari geus kieu ye? Ari disampeurkeun ku aing sok sieun ngejat. Lamun manehna apaleun teh mah kana rupa aing jeung waktu dibawa ti sisi Cimanuk.
Hari itu disamperkeun moal aya hasilna sarua jeung lengkah ka piceun. Cek gerantos hate Ading ngarasa bingung. Keur kitu Ki Jemlung jeung Sain katut Omlen nyalampeurkeun. Ngintip naon Ki Lanceuk? Ngadon tulal-tolol kitu. Ayeuna model cek Sain nanya tukangeun Ading. Atuh Ading gancang ngaliuk bari ngahuit. Curugna diantelkeun kana tungtung bibir. Antong geruh euy. Puguh dewek teh ngadenge anu ting geru gerendang euy sora awewe jeung lalaki. Barang ku dewek disampeurkeun gancang dewek ngelok. Hadena budak awewe teu ningalieun ka dewek euy. Cek Ading nyaritana rada haharewosan. Ari kitu naon? Tanya Sain halisna rada nyingsat. Lain kunaon nu matak dewek ngelok teh euy Nyi Darsih nu bareto kungsi beunang ti Cimanuk teh sanggeus dikerem di kamar dewek kalawan dijonghokeun ka Ki Lanceuk jadi si Usni. Hah? Nyi Darsih? Nu bener Ki Lanceuk boa salah titingalian meureun. Cek Sain rada cangcaya sieun Ading kasamaran. Waktosna Saep.